Wayahna salah seji teh mana dicairkeun heuh. Yang mah karena urang teu boga duit. Yang meuli dugang daging. Heuh. Aneh we. Heuh, wayahna daek. Soalna urang teu boga minyak. Pokona mah. Can boga orson deui. Nya. Tanya urang teh. Geus kumaha tuh eta boga sok. Ya namanya ku urang jualan. Ayo jaka boga duit gede deui. Mun teu dipencit ka kono bogana. Ya. Gitu sok teh. Yakeun. Aing teh. Sok. Dah. Gitu. Kumarag. Ayeuna urang teh nganggap banar heuh. Wan, tong ka mana? Naon maneh bieu ngahawar-hawar ngajual domba urang? Nah, ieu domba saha kitu? Domba urang. Sugan teh urang poho. Nah, ai maneh bieu narek dijual rek dengan banar segala naon kan maksudna? Heuh, kan jual domba. Yang naon duitnya? Jangan mah. Teu kudu ngajual domba urang mah maneh mah kitu. Heuh, sugan teh urang poho. Hampura mang tam ah. Idi. Anggur teu balong teu naon, domba rek dijual. Gendut, piteng, hadiah lah. Mang tam. Oh. Urang ka dieu. Naon? Urang rek main kandang ya. Maneh daek dititak urang. Naon? Naon? Meuli kopi jeung rokok. Terus pulanganna nu asin-asin lah. Oh, ada. Kayak bae jang munggah mah, kayak pan urang rek mencit domba. Urang bere lah jang indung maneh nya teu boga jang eta mah. Teu boga jang munggahan bisi. Isuk rek puasa deung ke balik jumaahan jigana mencit dombana. Tong poho nya. Apal keneh? Naon? Kopi, rokok, nu asin-asin. Pulanganna nu asin-asin. Tungguan keneh di teng. Wah. Nang ning ning nang nang ning ning nang nang ning ning nang dak sae Pak Haji? Nya budak Pak Haji atuh nah kabeneran aya maneh. Indungna keur nyeuseuh. Haji itu aya perlu ka ieu desa. Aya panggilan tadi teh teuing naon rapat nya HP. Asuh urang. Heeh. Anu ulah diceun-ceurikan tak eta dibere dahareuna. Nya sok atuh. Sok sakedeung ya, kade ulah diceun-ceurikan amat. Heeh. Di mana ngasuhna? Sok bawa ulin ah. Cing. Parkir. Wah. Akang. Iya kue. Iya. Dadah. Oh pesek. Kok mang orang peseknya? Cing. Orang peseknya cing. Opieuna dedek keresek nanya. Ya. Plastik namanya. Ya. Ayo. Cimaregnya mam plastikna. Jalan-jalan deui. Ka mana? Ka Sinsuka. Yuk. Emang main mandi bola. Dede cicingnya urang ka Sinsuka.
Nah, mana emang budak di mana sih ya? Mau Pak Haji? Gua berapa aja ya? Anu masih curi kemana mah? Oh, tuh baik. Yang curi kemana? Balaga. Kumaha curi kurang ya sing upahana? Ah, bahaya we kumaha nih? Da urang mah keur dititah. Enggak semali apian teh. Iya. Masih kalah meli asin. Tuh mau tau? Heuh. Ka apa titahna kitu? Nah, kumaha? Tadi cepeng otom teh titah pangalikeun kopi cenah. Jeung dahareuna nu asin-asin tah. Ieu pemulanganna ku urang kana buang beureum. Siapa bolon? Maksudna dahareun nu asin-asin teh lain asin. Bangsa gegetuk, tukar itu getas, sukro. Ah, bae. Da kagok sok. Siapa bolon nih amit-amit nih. Tah, Dek, anu bete si Amang Piteng, eta mah rada gelo. Nya, antap mun pangijing si eta ulah ditanya. Cas heula. Kun kesin suka. Ulah nangis. Iya tinggal Emang. Iya tinggal tuh. Bisa sulap tinggalnya. Yuk tinggal sulap tuh. Kosongnya taya tuh. Set. Set. Yeay. Tong nangis. Leh. Tuh kapal. Tuh. Kapal minta duit gitu. Nya. Yuk ah. Yuk. Siap. Ah. Apa nama? Hepe. Ah, mogok ya. Ente maju. Salah, ini orang lempengkeun heula bana. Yuk. Gaskan ah. Gaskan. Mane di naon sok? Naon sih goblok? Naon serius? Nah, mana mau asin eta? Kita mangutong sok. Keur naon asin? Teuing teu ngangon meureun dahareun. Anu utang teh keur ngomain kanang, emang hijina dengekeun. Sudah ke. Ka urang teh nitah kieu ye. Pangalikeun kopi cenah heueuh. Rokok tadi teh jeung dahareun nu asin-asin. Meuli ieu urang teh. Meuli asin mana? Ya dahareun lain. Nu asin-asin teh lain berarti asin ai mana nih? Naon atuh? Bangsa kerupuk, pan. Ali ager mah teh nu asin-asin ari Ah. mana? Mau urang we nah atuh. Nah, Atuh ke bikin kamu utong. Baik. Anu dicorekan. Baik. Ya lu gelo anyar ih duit amat aing. Cerik teh. Ente tuh antang diwaulin ku urang mah tuh. Dahareuna geus dibere. Enggak, beak dahareuna mah. Manya karek bieu. Dialoan ku anjir ah. Babak tuh. Manya budak ieu sakitu sabungkus mah. Ieu mah kumaha meureun. Ieu mah lain maneh mau ulin budak mah ulin maneh meureun ieu mah. Udah dipasihan ku wae teu. Tuh, eta teu ungguk. cenah baud kitu tingali di kumaha wae tadi ku si Hancip. Duh, bre mamonnya kayaknya. Pasti mamon. Be aku maneh mun we. Bahan mah tadi ge di ieu Astor cenah. Ah, Jajanan Astor tadi teh. cing kebalik mana mau ulin budak teh. Mana dahareun sakitu loba beak. Udah ulah ulin jeung si Hancip ke situ nya. La 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 la
Tuh. Ya, Tang. Iya, ya. Aja. Apa? Cing. Iya, iya. Tuh. Naon eta? Papan hit kopi, Heeh. rokok. Tah ieu asin. Nah, mana jeung meuli asin? Heula, ya angsulana kana buang beuremkeun hiji. Bentar dicek Mang Utom kitu. Iya nah jeung meuli asin jeung mau meuli bawang beureum. Tadi cek Mang Utom naon? Kita Meuli- beli rokok, kopi, terus nu asin-asin. Heeh. Asin pan. Nu asin mah Terus eta naon eta? bang beureum angsulana da eueuh ens bonbon. Ah, sia mau kabalegan goblok lebok itu serangan gitu. Ah, geus bawa ka itu asin mah. Untuk meuli rokok jeung eta nu asin-asin opieun lain asin.